Ya, ayo. Tuh, weh, hai. Abdi yang toh, weh. Wah. Ini ada. Aduh, ngena euy. Dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Lu. Tapi kamu nak itu cerita. Aduh, tapi rasakeun kilat bajra. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai dewe teh Pancabrajanya. Pancabraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Wong jelek. Masaha teh dawala nyebut wong jelek teh. Nya kanu goreng atuh. Ya. Siapa namamu, hei? Hei, wong jelek. Naon wong bergud. Goblok. Aya naon wong teu pararuguh. Sahanggaran ti mana rekam mana sampean Lah, naon? Bejaan nunungan. Aya orang asing euy. Sagejo. Aya naon? Dawala agan? Aya naon? Aya naon, Yang? Aya orang Afrika Selatan. Nya. Nah, eta anu jangkung jiga benajir buto. Ka kuring tawanna mancung atuh kuring mah. Lamun ieu anu diiket jiga kopi anan. Kopi pahit yang mah. Alah, waduh. Ngeunah jiga nu kieu mah burihna euy. Oh. Alah. Alah. Dasar. Udang aki-aki. Uluh, aya anak. Geningan ieu teh Bapak Panglima. Agan, nuhun agan. Sawangsuna mah. Ai ditenggelan kitu heuglawan sakali-kali mah. Teu tiasa gelut wa teh agan. Diajar. Rumah ose boyot ieu teh sieun. Urang ajar sia we. Alah. Kunaon bapak aing ngeluk? Asukan aing manggih suung. Nuhun agan. Nanaonan agan teh antu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya. Sorry wa. Lurah Semar kuda Australia. Kuda Pawana. Heueuh. Di mana wae juragan tuh? Wah biasa nagihan wa. Jempe sih jempe. Aya kejadian naon atuh Bapak Bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan benar nangka nah ari ulu aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh
Siksa jalan pakai kebetulan. Anggar wara siksa. Paham bura. Ngalunyak dihantam mah siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu. Bapak kawas ka anak tere we kawin je. Sia teh ngahina ka aing. Bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Ih. Curi sia. Hukum karma. Nepi ka kontan aing dorakati bapak. Aduh. Hukum karmid. Naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain. Aing teu ngeunah. Teu ngeunah naon? Pamedegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh 5 goblok. Teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet teh maneh lin. Sodet meureun sia. Heuh. What? Usik sia. Hayo. Kabengkek sora sia sok. Hayo. Dah aya kitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah, tah. Ya anjir. Gerakan naon eta? Geus kitu urang ditu elmuna. Bangkong sapindrong gerakan teu. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehan we. Kamana we kanan siang we. Poet hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. Ya aloy. Tuh we hai. Abdi ya tuh we. Wah. Ini atuh. Aduh, ngena euy. Dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Tapi kamu
itu sorry to. Aduh, wait, tahan, tuh, up, aduh, goblok teh bibir aing dibodol, jeung butik kotok dia jing, alah, watak jekut dong, wait, dia up, anjir, what ya, aduh. Aduh. Nah, saya tengah jangan duit aing wae, atuh lain ditaki saya teh. Buat yang anjing. Pas kana kacapi lain pas karet. Ya Didobal Kang. tak ya buat yang tersat ya duk. Yuk. Pas kana kacapi. Iya. Aduh. Alah. Aya ku beres. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Muruhan teu joleo gitu kali. Wah, yo, wet. Aya eta. Gunungan teh. Maruka naku maha. Aduh, euy, kumaha ye? Lawan lagi tuh. Kagok ah. Ya, tak jahat ya, wih ya, tuh, ya gitu, daing siku aing nya, ya, aya gitu aing teh, sia mau ngomong wae atuh ah. Kejadian naon dareup? Mawilan. Waduh, ulan. Gusti Prabu semaka pihatur. Aya kejadian naon? Aya kejadian naon? Lah. Kuno lamat eta mah moal kaharti kasauran juragan Baladewa megancang. Lan. Aya naon? Aya kejadian kulan aya satria bener lah urang mana cenah urang Purwadadi lah maksudna naon lah maksudna naon nu mawi naroskeun salira da najakeun kaula nuhun bojna lah kumaha cenah abdi pindah hareup lah pindah hareup sing hese rek mah iduh kumaha maksudna ngancam salira cenah gaduh tempat
aya tempat teh kaserang ku rupa-rupa penyakit. Tuluy, doh. Dah kitu aing ngomong ieu teh. Soak. Tiasa dilanongan tapi kedah ditumalan ku Gusti Prabu Baladewa. Balik sia mong teh. Nu balik sia mong. Nuhun. Puh. Sabaraha urang? Sorangan kulan. Lulululul. Nuju di payunan ku Juragan Gatotkaca leres sakti mandraguna. Si harapan gitu banyakeun kana aing. Sugan rek kumanehna. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatotkaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatotkaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Ai Gatotkaca Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatotkaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu ngagaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatotkaca teh cenah guru nama eta tah Gatotkaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu isu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge teungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja jebrod ka dewek kusak kekerepenganna cing jiga ayeuna Allah pira ku panisuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunane mun ka batur ieu mah kadupak sia ngamek aing mulak sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ah ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadol ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pada sakitu oh aya hampura mah teu nya teu naon bah teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun hese dibawa di barat tong hampura atuh moal prak mun belegu
Oh tengah hampuran tuh. Nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sa bapa nama. Ada mongana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca beraja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia marukana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai dewe teh panca beraja nya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan wala dong jangan pika amekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus sana Arieu Loh. Monyet bisa ngomong dulu. Naon monyet ulah bisa ngomong. Sarua da monyet ke jelema. Wah, mun jauh sia mah. Ka ieu teh cing apal keneh ka kaula. La ilaha illallah. Tobat di mana wae eta tuh? Apal ka kaula? Heuh, saha? Ye. Cing Ulu. Nah, geuning ieu teh anoman hirup kene disangka geus jadi tangkorak gitu. Walah, oman. Masih kene dagang baso. Ah, sih. Ieu teh nanaonan? Haling. Maneh moal nyaho rahasiana. Sabab maneh moal bisa ngajaga bibir. Syakura anu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi. Da ieu teh geuning di dunya ngan dewek mangan ukur nyaksi wungkul. Ieu kejadian teh teu kana politik teh apa boh urusan internasional nasional. Ngan aing nyaho mah perlu. Sabab naon? Keur nambah wawasan dina hulu. Ngan nya jeung henteu na eta mah duka teh teuing. Bahayana keur manusia hirup di alam dunya. Wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah bakal digugu ku anak buah yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui nu mata kade maha konstitusi nyaeta undang-undang Allah Subhanahu wa taala anu maha benar absolut dohmati mutlak
ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngalewihan mun panjang ulah wani nektek mun ponok tong wani nyambung kudu ngadek sacekna nila saplasna kudu nya cek nyana lain cek laina ya mudah-mudahan mulus rahayu gembleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cak